Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi semasa Cilalika di kelas 12 IPA 3. Abdi ngadeg di dieu minangka ngalaksanakeun tugas biantara basa Sunda ti Bapak Fadli Yasya. Biantara perpisahan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Cicibarus anu dipihormat, Bapak Fadli Yasya selaku guru pembimbing mata pelajaran bahasa Sunda sareng Bapak atau Ibu guru hilap kararencangan sadaya. Langkung ti payun urang panjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala, Gusti Nu Maha Suci anu tos masihan hidayah sareng inayahna ka urang sadaya. Janten urang sadaya tiasa kempel di acara ieu dina kaayaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Tahilap salawat sareng salam urang curahkeun ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng keluarga, rerencangan sareng urang salaku umatna nepi ka akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Hadirin sadaya anu dipikahormat ku simkuring, henteu karaos 3 tahun urang aya di dieu anu disebatkeun nuju nuntut ilmu. Ayeuna salaresna urang sadaya bakal papisah ti sakola ieu. Mugia naon anu diajarkeun ku Bapak sareng Ibu guru teh tiasa dimanfaatkeun ku urang sadaya ka hal anu positif sareng aya manfaatna. Abdi ngawakilan rerencangan sadaya nyuhunkeun dihapunten tina sagala kalepatan, boh cariosan atanapi sikap urang anu manang ngaraheutkeun manah Bapak sareng Ibu guru nu aya di dieu. Mugia amal ibadah Bapak sareng Ibu guru anu tos ikhlas ngamulang urang sadaya sina pinter kenging ngulasan ti Allah Subhanahu wa taala. Cekap sakitu ti abdi kirang langkung neda dihapunkeun untuk sadaya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.